Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam cakakak people and jamaah Australia. Oke, malam kali ini kita akan melakukan suatu ritual atau tradisi yang sejak zaman dahulu adanya, yaitu ritual ngabungbang bersama kelompok reak, yaitu Pusaka Putra Darwati, Taluput juga Sirengganis dan Pusaka Putra Darwati. Sekarang beranji berkolaborasi potongnya katanya. Sekarang kita mau berkolaborasi juga dengan salah satu channel YouTube, yaitu Sunda Bocor. Dan di sini sudah ada Geheng. Gimana Geheng? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Gimana, siap malam ini ngabungbang? Siap. Mungkin lebih seru ya kalau kita nanti langsung turunnya. Iya, lagi prepare sih anak-anak. Oh iya. Prepare. Kita mah babacot dulu aja, ya, sambil mengisi waktu ya. Tapi Ageheng sebelumnya pernah nggak ini apa ngebungbang? Belum pernah. Kalau lihat pernah sekali, tapi nggak sampai gimana, baru lihat aja. Ya kan umumnya ya ngebungbang itu berdoa gitu nya. Bahasa Arab nama Maulid Nabi, bebersih lahnya. Oh, iya. Tapi kalau di Sunda gitunya, karena akulturasi budaya, mungkin ngabungbang itu disatuin dengan membersihkan parabot. Atanapi isim-isim, ya bahasa Indonesia nama isim. Tapi kita bukan memuja atau naon, hanya mumusti teh gini kan ya, untuk Sunda mah sanes mi Gusti, da Gusti mah Agus Roti. Siap Pak Geheng benernya? Siap. Oke geng, sebelum kita lanjut ke ngabungbang, mungkin kita akan wawancara dulu mungkin sebagai kesepuhan yang ada tahu juga ya sejarahnya atau gimana ya tentang apa ini tradisi budaya ini gitu. Oke, nanti kita panggilkan saja Abah Aan ya, kita temui dulu. Jangan kemana-mana, tetap terus pantengin channel si Rengganis TV and Sunda Bocor. Yuah, K-boy. Oke, geng, cakakak people and jamaah Australia. Sekarang kita mau memanggilkan salah satu sesepuh di sini, yaitu pemimpin untuk acara ngabungbang ya, atau ritual untuk berdoanya. Sesepuh ya. Kita panggilkan saja mungkin agaknya ya. Oh ya, sama siapa? Abah Aan. Oke, Abah Aan, silahkan masuk. Gimana Bah? Kabarnya Bah? Sehat? Alhamdulillah. Dengan banyak ya sehat walafiat. Mudah-mudahan setelah aya dina sehat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Katanya nih Bah, malam ini kan malam Maulid Nabi ya. Iya. Biasanya kan suka ada berdoa atau tawasulan gitu ya. Tapi di sini mah
ngebumbang gitu Pak apa ya? Ngabumbang tiasa janten kumaha nyambut dilahirkeun anak junjunan alam Habibah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang selaku umatna selaku kedah turut tumut kana aturan mantena. Ya mudah-mudahan urang kanggo salajengna mudah-mudahan dipasihan panjang yuswa. Amin. Tiasa tahun payun urang tiasa patepang deui paomprok jongok patepang lawung dina raraga ngabumbang panginten. Tadi terus ngalaksanakeun tawasulan bari ya sanes ahlina sanes bidang tina masalah sanes ustad sanes naon lah jalmi awam lah tina bag-bagan agama tapi urang maksakeun diri mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pangampun tina kalepatan waktu tadi ngalaksanakeun tawasulan. Da margi aya tawasulan teh kedah para ulama, para ustad alitna tapi orangnya tiasa, insyaallah tiasa. Kalau biasanya ya Pak ya, orang lain tuh atau para ustadz itu ya ulama pesantren ngebumbang teh mungkin hanya sekedar tawasulan gitu ya. Iya. Karena kita basicnya di budaya Sunda gitu, jadi ada alkulturasi budaya. Jadi si tawasulan itu digabungkan mungkinnya dengan Kesenian. Nah, menurut Abah sendiri nih, kalau ngebumbang itu kan bebersih mungkin ya Pak ya, menyambut Maulid Nabi juga. Nah kalau versi tradisi atau versi Abah atau versi Pusaka Putra Darwati, ngebumbang itu apa? Karena kita lihat tadi ada beberapa benda-benda pusaka, air bunga. Apakah emang ngebumbang atau tawasulan memperingati hari Nabi itu harus seperti itu atau beda? Atau ini hanya versi Pusaka Putra Darwati? Menurut kena aturan tadi katinggal seperti saya benda Ya. benda eta titipan amanah di sesepuh kanggo pribados Abah pribadi umur 167 tahun kantos matiasa ngabentuk kayak gitu mengabah istilah di restarikeun diamankeun amanah abot anu kalingkang abotna tina masa amanah titipan teu benten ti urang salah sahiji jami maparinan kanggo anak yatim tapi urang salah ngagunakeun dianggap masyarakat tadi naonkeun salah guna eta dosa hukumna sami kitu. Ya mudah-mudahan tadi nu katinggal seperti saya badi atau biaya cai aya kembangan sanes cai kembang tapi cai aya kembangan menurut tina lalakon sejarah Abah tina masalah ieu nya eta mah kanggo urang manda urang itu masing-masing gaduh kapercayaan tenan pentennya gaduh kapercayaan tenan tina masalah badi eta nya sanes urang mi Gusti auzubillah min dalik mung Gusti moal aya Abah lamun teu aya Ibu Rama Abah moal Ibu Rama Abah lamun teu aya nini aki sareng sajabina. Nah urang emut junjunan urang dilahirkeun kaping 12 sasih anu mulia ieu sasih mulud tah urang teh peringetan urang kaalaman akhlak Kanjeng Nabi moal tiasa kaalaman saparos mantena jauh tanah kataneuh pamita mah urang bade nurutkeun akhlak Nabi margi akhir zaman akhir Nabi pangmulyana Nabi urang nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ratusna aya rebuna Allah nyiptakeun Nabi anu kaeta gambaran urang mung 20 Nabi nu tos dicatet dina diri pribadi urang mung dinyahokeun hiji urang akhir zaman akhir Nabi tetiasa ngadamel deui Nabi teu nyiptakeun Nabi Allah Sang Maha ya mudah-mudahan atuh bade kumaha deui pami urang teu nyalat akhlak anjeunna nya jauh bae nyalat akhlak anjeunna ya Allah duga hijrah di Madinah ka Mekah duga aduh disiksana langkung ti misti ujianana ka anjeunna anu langkung misti nu langkung abot ujian tapi anjeunna kengeng kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Kami moal nyende Nabi, moal nyiptakeun Nabi.
mung anjeun sabatas anjeun Muhammad saur Allah sama Holi tarupina ti Abah samutan atapi tadi ngabari enak ngabahas tina masalah seni Sunda urang kedah bade usaha lamun teu ku urang bade usaha deui lamun teu ku urang sadayana mudah-mudahan seni nu dicepeng ku Abah eta menyangakeun ka Allah sanaos urang disusut tidungdung cik pariposna basa Sundana hoyong payu tepi teu aya saijin Allah moal tiasa naon-naon nyuhunkeun we nu mutak ridho ti Allah nu manfaat dunya sareng akhirat itu panginten ti Abah samentawon. Oh berarti begini mungkin Bah ya karena ini ngebungbangnya versi Pusaka Putra Darwati atau versi tradisi atau karena ada akulturasi budaya gitu ya. Jadi cara memperingati Maulid Nabi itu bebas gitu banyak maksudnya tuh asal kita ada tawasulan atau mendoa. Cuman hanya karena kita kelompok kesenian, jadi cara memperingati kita digabungkan mungkinnya dimeriahkan gitu ya dengan nabeh kuda lumping kayak. Tapi sekarang pasti kan Bah ya nanti teh nambah gitu ya dari tawasulannya. Alhamdulillah tadi bener katingal kusadayana nyai saya mana mung sakitu buktosna panten seni Abah nu dicepeng ku Abah rombongan Abah mudah-mudahan cing janten hikmah ku Allah Subhanahu wa taala kasadayana juru kamera juru nyoting mudah-mudahan ngantunkeun daerah Abah di dieu Darwati mudah-mudahan dugi ka bumi cing ageng barokahna salamet di perjalananana mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Abah da ujung-ujung luhur ilmu jembar ku jampe bismillah ya masih kene balelo teu daya teu upaya Abah nyangakeun ka Allah nyangakeun ka Allah gitu. Oke Cakakak People, mari kita lanjutkan ke acara ngabungbangnya. Nah nanti kita setelah ngabungbang atau tawasulan atau bebersih kita akan lanjut ke keseniannya itu seni reak biar memperingati Maulid Nabi ini lebih meriah gitu dengan versi tradisi begitu mungkin Bah ya. Oke jangan kemana-mana Cakakak People, tetap terus pantengin si Rengganis TV juga si Sunda Bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mugi Allah ngapunten karena dosa-dosa abdi sadaya. Kurang nyerahkeun diri badan sakujur ke Allah Subhanahu wa taala. Dina sasi anu mulia nu dilahirkeun kanjeng Nabi junjunan alam Habibah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping 12 mantena dilahirkeun ke alam dunya ku Allah. Pangrajana akhirat, pangrajana mulyana kanjeng Nabi, pangampuhna gaya nu ngalangkungan kanjeng Nabi urang nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sejak ning nyerahkeun diri kanu kawasa teu luput tina dosa anu disengaja, dosa anu teu sengaja. Utami dosa ka ibu karama urang. Allah Maha Hampura lamun urang teu diapunten ku ibu rama urang. Allah moal nyiksa pami ibu rama urang teu nyiksa. Saha atuh nu bakal nyiksa ka diri pribadi urang? Tergantung ucap tekad laku lampah urang nu bakal malines kana diri pribadi urang. A'udzubillah min dzalik ya Allah. Alhamdulillah dina wengi ieu kaping 14 sasi Mulud 2 dinten kalangkung dilahirkeun junjunan alam Habibah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dina kaping 12. Urang kumaha keyakinan, urang kumaha kapersantenan, cek salasa jalur, cek salasa hiji aliran. Kalau urang ngagulung disebutkeun musrik. Saperti contoh kana usaha. Urang mah kantun nyuhunkeun ka Allah. Dunya nu bakal mangpaat, bakal bakaleun urang di alam akhirat. Moal dibawa tanah 1 mak, moal dibawa tanah 1 meter, tergantung nu bawa. Bakal dicandak urang sadayana iwati amal-amalan urang, perbuatan urang. Insyaallah bakal naklat ka alam barzakh, ka alam akhirat, ka alam kubur. Dina raraga ieu kaping 14 anu sakumaha biasa urang sok ngawasuhan parabot sakumaha sanes urang dipigusti mung dipupusti. Insyaallah ieu teh aya hodaman sadayana ge teh aya. Ibarat urang sapertos ngalih bumi, gadah dipel, gadah dilap, gadah disapuan, tangtu urang bakal betah. Da ieu ge barang teh teu aya, daya hodaman sadayana. Nuju aya rapat besar, duka di mana rapat besarna para goib. Da Allah ge goib, namina kanjeng Nabi Muhammad goib. Urang sanes urang naon nyamikeun ka aranjeunna. Mudah-mudahan urang mah turut tumut kana aturan sesepuh urang, ibu rama urang, mangga urang sadayana urang hati dosa kabodohan. Kamu urang kali hati ya Allah. Mudah-mudahan mangga cerebatkeun kabodohan terus kadu keluargaan geus sebatkeun dosa urang rasa dosa kabodohan urang. Kamu urang kali urang sok mawantun tak dapok. Mudah-mudahan aja pangapunten aranjeunna ya Allah. Barokah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus kata tangi anu cekat anu kebina terus rumah urang ngagandengan ku secara naon bae urang ngagandengan ka aranjeunna mugi aranjeunna ngahapunten ka urang sadayana. Boh daya siangna, boh daya wengina terus rumaos ngageunyeulkeun ngagandeng muga aranjeunna ngahapunten ka urang sadayana. Mudah-mudahan ya Allah ya Karim barokah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus ka para karun-karun urang sesepuh urang sadayana nutur tenetep dalam kalengan ini aki sadayana ibu rama urang sadayana. Mudah-mudahan aya dina sadari dina barang. Mudah-mudahan ya Allah sabadana anjeunna sarumping tos rapat ageun dina sasi bulur anjeunna gaduh istilah wewengkon buka di mana rapatna para gaib anu aya dina badi ieu. Mudah-mudahan anjeunna surangsar ku Allah Subhanahu wa taala sing netep deui dina barang masing-masing mungina masing-masing. Mugi Allah aya dina pangapunten. Barokah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah maha ya Allah maha ya Allah maha rahman ya Allah daya di sebagian aku hanya Allah buka daya di sadaya mugi anak itu aku sadaya
anu aya dina lingkungan berjamaah jantan jami golongan anu tunut waktu dengan bisa ya Allah turut kena aturan kana perintah Allah ya Allah rumos abdi belang ya Allah dibandingkan alam manusia kiagung ya Allah agung kena dosa abdi ya Allah dosa ke keluarga dosa ke ibu Rama dosa ke tetangga abdi ya Allah mungkin diampuni ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Alhamdulillah illa wa atubu ilaihi. Istighfar kan? Istighfar. Semangat kurang terap. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allah. 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 Alhamdulillah ya Allah. Nomor asyik. Cumana dan terakhir ucap lepaskan sukma anu sae sukma anu Allah dalam emot la Allah ya mangga sukma biasa la ilaha illallah Kapahamana ya Allah karun urang sadayana aya dina pangampun Gusti ya Allah muga-muga Gusti sanes kanten kagungan Gusti nyangakeun abdi daya abdi supaya manusia biasa abdi ya Allah muga-muga berjamaah di dieu ditebihkeun tina balaina pangcakeutkeun rezekina mudah-mudahan ditebihkeun tina sanes kanten gogoda jeung ujian jeung cobaan ya Allah muga-muga Allah ngapunten kana
dosa-dosa abdi sadaya anu berjamaah ieu boh sepuna boh urang kalina mudah-mudahan ditebikeun dina lanatan-lanatan setan ya Allah. Robbana ya Robbana dolamna anfusana wa ilam tarfilana warhamna nafsana minal khosirin. Robbana ya Robbana dolamna anfusana wa la ilam tarfilana warhamna nafsana minal khosirin. Robbana atina bidunya hasana wa bilai hasana wa taufiq wa hidayah wa salamu salim alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullah Rabbana ya astagfirullah minal astagfirullah. Sakitu nu kapiatur anu urang tawasulan dina raraga nyekapkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang aya dina pangampun mantena, mudah-mudahan urang digampilkeun geuradan kifayahna keur ngabela keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dina salajengna panggilan dijelaskeun cenah ibadah cekap kita sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hanya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dalam kosong. Ya.